sabulana kuring hayang panggil jeung Kang Wira. Tapi maknya Kang Wira jadi meong. Asa piraku kuring. Asa bingung tungtung nama aing teh. Aduh was ya. Naon aya sia? Kunaon maneh bet jika menang kabingung maneh mah. Teu ingat tuh aing teh lah. Sok bejakeun ka kuring aya naon? Kuring memikiran Kang Wira teh. Bisa jadi meong. Meong. Geus ya. Nah kalah sia nu jiga meong mah. Ih, ari si Subed. Ah, geus aya kitu mah. Daripada ngalamun wae aing mah haus hayang nginum. Ieu mah saung atuh. Mesti marana sia. Geus usaha geus ikhtiar. Usaha we teh. Usaha di mana sih teh sina bener ngomong teh. Aing mah bener menang meuli ieu mah. Menang meuli we. Sepogo ge menang garong teh. Sia boga duit di mana keur meuli hayam. Ai kiraun. Ieu mah menang meuli, menang hasil usaha urang. Ngunah wae sia mah menang ngambadog kan aing mah geus insap. Pokona mah aing mah teu hayang nyaho. Pokona lamun ieu hayam menang madog. Sia ku aing di kieu. Heula teuing. Bener sia teh hayam teh menang meuli. Nah, bener mah atuh geuning sia patuh nur-nuran atuh geuningan. Mundur sote, sieun dipencit. Ye, rek hayam pencit mah. Aing. Nyanggeus atuh aing bener menang meuli malin menang madog. Aing mah bisi we eta hayam menang hasil babadog deui. Teu hayang aing mah sia babadog deui kaos ti heula. Naon deui sia paparenggut deui atuh? Muka aing si Raun. Wah, atuh geus atuh Subed. Aing bener mah itu hayam menang usaha. Beujit gerak ku sia. Hayu. Naon sih teh Juhe? Kermirunan, Ari sugan aing sia teh keur ngejo Juhe. acan karek ngahurungkeun sieun kan ieu. Lain pek-pek tuh keur ngejo mah. Tuh si Juro jeung si Ubed keur mercit hayam. Ayeuna mah wang mayor atuh ieu namanya. Ayam di mana euy? Kita nama menang meuli. Naon deui lah. Sapira aku menang maling mah tuh Ki. Teh piraku teh Juhe. Kapan hari si Juro mah. Saya garong eta teh. Bari nage atuh pek-pek sia teh ngejo. Ngajak ngawangkong sia mah. Nanyakeun Ki. Halo, si Juro. Setiap usaha teh dengan ku hasilnya.
Aing mayampo ya aing euy, dahar teh. Kon mah tuh si Juhe mah menipat tahu. Oh, nu kabuket ki. Ayam teh nih mameh mo. pada karamangih tuh di leuweung wae. Deuh hari ai ke di arajakan karoblok Oh, mangnya. datang aja kurang mah sesakeun huluna jeung aing teh. Nah, aya ayam lagi na beuteung. Aduh Ya anjing. sia mah bengkok di koro. Heeh. Nolan geus bareak. Royongnya. Datang. Aing mah makan naon atuh udah lapar. Naon atuh si teh muhim tuh akan corang simut jeung bancet naon kadal Udah aing da atuh. Da orai. Karena kayaknya cacak. Dari hayam mah geus eueuh. Terus beak. Aing hayam keneh. Sabaraha hiji ayamna. gigi kan gede Hiji gede. Manya ku opatan beak garelo sugan mah. Itu mah itu mah bukan we kalau balok. Udah menang meuli eta mah lain Da aing mah lain tah madog sia teh meuli. bisi nyangka, kaki bisi nyangka di dieu madog. Lain kan ada itu we aing kaunya banyak kudu makanan bancet cacak masih eta tah. Ari maneh boga duit di mana bisa meuli hayam? Pan ayeuna mah aing teh gawe. Gawe. Kemarin kumaha we aya ikhtiar mah asal halal teh asal ulah babadog urang rampung cara ti heula. Dari menang meuli mah meureunnan udah halal eta mah. Ari bagian aing meunah tara diajakan aing lah. Eta mah dabongan sia make eueuh. Kapan aing keur ikhtiar atuh huluna atau cekerna itu sapotong. Wah, ge buluna Tapi kan dah buluna kali sibihakan dah buluna. harapan ku sia lah. Heeh, tidak semangat jobong wae jeung kabikang aing tinggalkeun di rebok reungit. Ye, sakitu oge leuheung aya ke nu resepkeun reungit ke sia. Nyanggeus we atuh aya nama kieu nya. Juhe, sia bisi isukan hayang daging mah. Ku aing dipancen tugas. Hari ini sia teh ka ditu alih ikhtiar. Sakalian ye, kapan aing teh geus tagableg bako ieu nya. Sakalian pangnyarkeun bako tampang karesep aing eta teh. Oh. Ku aing dibelikeun ke si bohim aing ini itu. Heuh sia teh ku aing didoakeun. Sia ikhtiarna sing hasil. Ya, tah aing mah isukan marek nuluy ka nyawa. Jeung si Juro, jeung si Ubed. Di basa ka sawah teh nu jalanna nu aya meong teh lain ki. Lain Juro, kapan eta mah anu dilandeuh teh anu aya meong mah teh. Eta mah lain deui. Oh, Lain urang mah euy ngadenge meong teh. Kalah inget ka Kang Wira. Kira-kira euy Kang Wira jadi meong dulu. Ya, Ubed. Sapamanggih aing mah Kang Wira teh lain jadi meong. Tapi Kang Wira boga batur, boga numaturan. Eta meong. Aing teh heueuh kakara inget. Da baheula ge aing teh kungsi manggihan meong eta teh. Basa jeung si Lukman. Udah bareng jeung Kang Wirana ge aya. Kemana kungsi? Kuring geus sieun baheula mah euy. Udah aya cek Kang Wira teh da moal naon cenah. Da eta mah udah kukutanana Kang Wira. Gitu. Aing teh kakara ingat cuben. Bro. Barina ge pira ku atuh si Aden jadi meong, kan kuring teh mineng kadinya teh. Juhe. Lain aing mah lain nuduh Kang Wira jadi meong. Ngan Kang Wira teh eta boga anu numaturan teh meong, meong eta anu tadi basa papangi tadi. Ngan kabeneran. Heueuh meureun Kang Wirana eueuh. Jadi
Tadi disangka we Kang Wira jadi meong. Bisa gitu. Oh, pan kuring maka kara ningalina tuh ki salilak kuring anteran cai kasih aden teh saramangihan tuh. Sarua we aing ge kakara. Lain siapa baheula teh kungsi di babariku meong lain. Oh, heueuh. Kapan ieu meongna teh? Nya putarana meureun nya. Heeh. Nyanggeus we kitu mah teh nya. Tah kada isukan sia kan ku aing geus dibagi tugas. Sia alih tiar kada ye. Tah aing mah tiluan meureunanya. Nyawa aing mah. Apaan ieu? Heuda sarua ya ge meureun aing ge da ikhtiarnya. Lebar ieu teh parna keur majeunna rameteun geuningan. Geus aya aing teh. Aing tani di leuweung wae barudak aing anak buah geus eueuh ieu teh. Kira aku aing kudu digawe di leuweung sorangan atawa aing teh kitu ayeuna mah kudu balik pikir cara barudak sugan. Kira aku aing ceuk parasana ayeuna gawe di leuweung eueuh batur da sakur capek teu puguh geuningan. Sugan heuh aing teh kudu balik wae ka lembur kitu. Aing teh sugan eueuna mah kudu eling meureunnan. Kayak kieu mah da aing geus puguh batur rek leuweungan oge. Heueuh sugan ayeuna mah kudu eling meureunnan. Sakeun wae kitu ayeuna aing ka lembur nya piraku meureunnan. Mali tarima aing balik ka lembur ku warga di lembur. Tapi aing ahkeun bae kumaha engke we aing ngarek balik we ayeuna mah ka lembur ah. Kemana tuh? Teh, Tah kadinya deket. jauh kenen teh. Tah didinya. Ampun. Naon atuh ieu teh? Anter urang ka awewe. Awewe. Heueuh, mana? Ingit. Eta dengan si Bohim aya di dieu. Bohim, aya teh si mana goblok? Ku aing di teteangan. Aing si Tarman panggil teh si Tarman. Allah ge. Pan si Tarman teh ku aing teh di teteangan sia Bohim nah cekan ku perumputan kadi urang ngobrol aja aing di dieu. Bohim. Ayo sayo hiji deui yeuh. Geus ajak ka budak eta bakal dieu. Eta si goblok kadon unur-unuran kitu. Tadi ya Bohim. Siapa yang lemari ke rumah ku aing teh ah. Iya pada jeung aing urang ngobrol goblok di kana pupurungkutan kitu sia teh. Yo di dieu jeung aing urang ngobrol. Panggil dia teh jeung si Tarman. Adi aja ka dieu. Ai sia kanan ciga nu hayam ku cekak deui kana pupurungkutan kitu goblok. Sok urang ngobrol heula di dieu aing. Tas di mana wae aing neneangan. Aya ki. Cuman tas ngejangkau di mana sih teh gitu. Kalau neneangan geus dila turun ti leuweung. Ari sia geuningan karon di kita. Ku aing karon alaprak-aprakan teu puguh geuningan. Geus ayeuna Bohim, urang usaha deui jeung aing hayu. Sudi teuing ge lah. Da ari sia ka usap orod naon sia teh Bohim? Sudi kudu barang padog deui mah. Eta si goblok. Sia panggil teh jeung si Tarman, si sarwana sugan sia teh.
Tiap orang usaha deui jeung aing. Sudi lah teuing Starman teuing ka mana teu manggih-manggih. Usaha babatokeun geuningan sia teh. Sia bohim kunaon atuh geuningan. Geus hayu sia teh. Ah teu sudi teuing ki kudu babadog deui rampok mah. Asia goblok teh geuningan sia teh ngalawan ka aing. Sia bohim goblok atuh. Sia teh kadon mang paung kitu sia teh teu beunang diajak deui ku aing. Asia naon deui atuh goblok teh molotot ka aing. Aduh. Kalakanan dasar si Juhe nu teu tuah teu dosa. Nah, sia teh bohim geuning kana polontong kitu sia teh sugan ku aing kudu dicacag sia teh. Ampun ki. Ampun. Ampun kitu sia teh. Goblok teh. Kapur. Kadon tutupan modal. Ampun. Goblok pisan teh ye. Goblok teh bukan ku aing. Goblok pisan. Sok siap ku aing yang geus teh goblok. Ai sia teh. Kela aduh. Capek aduh, capek dulu atuh. Capek aing aduh. Buru sieun aing. Aduh, bukan dieu satenya. Deukeut buru. Kela aduh. Burukeun. Nyeri aing aduh. Iya si goblok aya di dieu teh. Ieu teh. Buru-buru nya teh gogol si hayung nurut jeung aing kadon abret-abretan kitu geuning. Iya rek ka mana goblok bohim. Ampun Gan, ampun demi Allah, sumpah Gan, abdi mah rakyat Gan, demi Allah. Aduh. Jeung aya makhluk lu kieu aya sia ti mana asal usulna goblok teh kada popoyong kodan kitu. Goblok teh si bohim ngabongohan ka aing. Dar lah kepalang belang aing mah. Wani da aing ge. Ai si goblok sugan nyaan sia teh bohim. Bohim sia teh bener mah jeung aing. Sia ka aing. Ngalawan. Teh ngalawan ka aing goblok teh. Aing diajak usaha kalau ngalawan. No. Goblok. Go. Awas ta. Sok maju si Bohim. Kepalang belang aing mah lah. Sok Bohim. Goblok aing kabeunangan ku si Bohim. Panas ku aing baheula diturunkeun jurus aing kabeunangan goblok. Eta si ieu mangkeluk sia. Anjing sia teh. Aduh. Goblok. Aduh. Sia ku aing teh. Tah. Tah sia teh mangkeluk naon eta tah. Aku aing tah deh. Ieu teh mangkeluk. Aing aduh mah goblok mun kena mangkeluk.
geuning teneng ludung kieu ieu. Saha anjeun teh nyi? Tong kudu tatanya, anjeun teh nu ngaran Ki Barong Lin. Waduh. Geuning nyahoan karang ngaran aing geuningan ieu teh budak awet teh. Teu nyaho kumaha pan anjeun teh Raja Garong Lin. Ieu Mang Bohim jeung Mang Juhe kalah disiksa. Jeung kuring anjeun mah. Deuleuh itu wanian eta budak awe ka aing. Sor atuh di kitu mah. Aduh, goblok eta budak awe ieu. Budak saha geuning asa punyaan. Aduh. Aing kebeunangan. Nya aing kudu eleh ku maju segede kieu. Geuning eueuh nanaonan. Hayu nang tung. Pajuh teh goblok teh. Kira aku aing kudu anggeus-anggeusan ieu tarung jeung budak pajuh kieu. Sok atuh adinya mah. Ieu pajuh sagede kieu pira popo aing kudu dihakan mah. Goblok, ngalalawan deui. Ayo. Ieu geus aya di mangkeluk ieu saha deui wae deui. Kang Giri. Lasmi, geuning anjeun. Haling. Wong layanan lah aki-aki jahat ieu. Sia teh lain anu modaran bapak aing teh ya. Nya ai sia saha dak? Aing Giri, Giri saha sia teh? anakna Abah Wira. Anak si Wira. Palang siang aing mah. Hayu maju kalau kagegerenengan. Der atuh adi kitu mah meureun aing. Kapaksa ieu mah kudu di layanan pajuh teh. Ya. Anak si Wira ieu aya deui wae keun geus ciprong kieu deui. Waduh, bener anak si Wira. Sok Wira, aku aing kudu eleh ku anak si Wira. Agok teuing atuh. Geus kieu mah. Sor Giri. Aduh, ya anak-anak si Giri lain. Maju. Semarangan geuningan. Sor. Aduh, goblok anak si Wira, aduh, aing kaki mah. Agok teuing atuh. Oh, Giri.
Modal sia teh. Modal sia teh, ha. Modal sia teh mah. Hah. Ghê, giờ có thấy mấy anh em? Akang diri teh kuna naon? Aduh, lumayan iya. Dada benang. Paling mana akang? Ghê, mana saya bro? Iya iya. Nah, bener-bener aja kan. Akang, saya ya. Naon? Pae atuh ku aing tah. Bodaran. Jong aing malah. Jon sudah kieu istirahat heula.